Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di payunan hapena sewang-sewangan di mana bae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng kaduyung ku babu bagian ka-31. Ieu yasana Bapa Kasukarna. Serta acan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu neme sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep di share ka pamirsa anu sanesna. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Nuhun cek permios atuh abdi oge bade ngabujang ka Pasir Bungur, jawab Den Barnas bari daradet tumpak deui motorna sarta ngadius nyusul pasanap sok sieun nandasa Rani. Ari anu disusulna nyerani waktu harita keur aya di stasiun manehna ngubar Mang Aleh tapi tetep teu kapanggih. Maksudna hayang patepung jeung Mang Aleh nu ceuk beja inditna ka Pasir Bungur tapi tepi ka harita keukeuh bae teu kapanggih. Atuh nyirani ngaruk cicing ngaleureuhkeun capek di tempat nunggu kareta. Keur jongjon Rani ngalamun gerung teh aya hiji truk eureun di pelebah dinya ari jut aya nu turun sarta melong ka manehna. Atuh nyirani ngaranjuk lantaran eta jalma teh tetela pisan pasanap. Nyirani mani ngadeg-deg tina bakat ningku sieun komo barang katingali pasanap keur nyampurkeun. Rani sanajan ka mana bae oge tungtung nama urang teu bisa papanggihnya. Ieu kawas geus hiji takdir urang kudu ngahiji. Sakumaha bapa tarung rebut umur tapi bapa masih salamet, 2 kali tarung serta 2 kali eleh tapi kenyataan anak masih bisa patepung jeung Rani serta tepungna ayeuna mah di daerah sorangan deui. Rani hayu urang balik deui ka Kalijati. Pasanap bari merong siga nu ambak. Pasanap kuring panggih deui jeung pasanap teh tapi kamuring kak bulu punduk lantaran ngarasa sieun lain sieun ku jurig tapi sieun ditandasa. Keheula pasanap kuring hayang kacai heula, jawab Rani bari nguliwet nyamperkeun kusir anu harita keur meuli leupet terus diharewasan ku Rani sarta eta kusir unggek-unggekan leos kusir teh kana sadona gek manehna diuk siga nu siap sadia. Ari Rani terus ka WC ku pasanap ditempokeun. Teu lila Rani kaluar sarta terus meuli leupet tapi duitna mah acan arek menta ka pasanap. Da harita keneh oge nyi Rani terus nyamperkeun. Pasanap abdi hoyong leupet tah ieu leupetna cing pangnayarkeun bapa. Lamun nyamah nyaah ka abdi ceuk Nyi Rani bari mukaan daun leupetna. Sabaraha nyai kabeh bae atuh urang belinya. Pasanap gumbira pisan dipentaan duit teh. Mangga bapa nuhun kangge bakal dirorompok, jawab Rani siga nu suka atuh gancang pasanap nyampurkeun tukang leupet sarta ditawar rek dibeli kabehanana. Waktu pasanap keur bongoh darag-daged Rani teh lumpat celak manehna tumpak sado sarta kusir mecut kuda. Beretah kudana mangpret kawas anu peureuss dipecut. Atuh waktu sado mabur pasanap ka Karamalik manehna ambekeun pisan lantaran asa ditipu. Heat bae mesat bedog ngaberik sado nu mabur. Bari haben gura-gero ngagorowok lir nu gelo. Eureun sia kusir dicacag ge ku aing keur parab kuda. Eureun sia eureun. Pasanap bari lumpat teh bedogna dipuih-puih teu beda ti anu edan.
ningali pasanap kitu teh kusir sado maneh gugupnya kitu deui nyirani gura gerok minta tulung alusna eukeur kitu teh deded motor ngaliwat serta anu tumpakna teh tetela pisan Den Barnas atuh nyirani ngagerok tina bakat ngingku atoh geus poho di kaera. Engkang tulungan engkang cenah sarta reg eta motor teh eureun Den Barnas tepikan nyeblak barang ningali nyirani eukeur diancam ku bedog diudag-udag ku pasanap terus motor dipengkolkeun dius maju tarik pisan barang pasanap ka udag anu arek ngadek rani ceger harita didupak tapi henteu ditenggelkeun atuh pasanap ngoleweng ubrak labuh kana roda sarta harita ka bawa. Aw tolong aw pasanap kageleng sado lantaran bios sampingna kabulen ku roda sado ari sado henteu eureun kalah beuki ditarikan lantaran kusirna sieun. Sora anu ngagorowok tarikna kaliwat saking sarta kebeneran bae harita loba jelema anu ngaliwat kadinya atuh gancang nu ngagoler harita pada maruro ari breh teh ripuh pisan sabab anu ngagoler teh kageleng lebah dadana sarta igana pasanap harita aya nu potong deded sora motor teh harita mah balik deui rag eta motor teh eureun palebah anu ngariung barang tetela pasanap harita gerang gerung manehna teu bisa hudang atuh gancang Den Barnas teh numpakan deui motorna dius muru deui rani nyusul sado anu gancang ari kusir gugup pisan manehna teh haben bae mecutan deui kudana sabab manehna sieunun power neuleuh bedog seukeut nu diambangkeun pasanap sanajan anu ngamangkeun kaciri kageleng sado tapi tetap bae sieun atuh eta kuda mangpret lantaran haben dipecut tepi ka apung-apungan lompatna teh tarik pisan. Tapi sanajan gancang ge moal gancang cara motor telila kasusul deui drum motor Den Barnas tembong di tukangan eta sado sarta sora knalpotna ngadadad tarik pisan atuh nyirani ningali hatena atoheun pisan tapi pacampur jeung cinta nya kitu deui ka era lantaran manehna nyaksi yen Den Barnas geus nyeleweng. Rani deren heula engkang aya picarioseun ka Rani liren lani cek Den Barnas bari nuturkeun sado teh netep nyirani anu tetep tungkul bae sarta motorna Den Barnas harita majuna lawan hampir adek kana sado. Rani tiasa liren heula sakedap Den Barnas bari netep kanu ngeluk kawas anu embung panggih sarta embung pisan ningali. Rani ulah teng teuingeun kitu Rani cing ningal ka engkang atuh sakedap mah. Rani dulur engkang anungan hiji-hijina cek Den Barnas meningali mbak barinya kala setang motor ari gasna di kendoran ngadenge kecap dulur teh seblak nyirani sumeblak curucud cipanona bijil tina bakat ningku nyeri sarta sangkaanana teh Den Barnas geus ngangken dulur sabab waktu ayeuna mah geus nyandingkeun anu geulis katurug-turug binangkit da puguh istri berbudi kaluaran ti sakola anu kacida luhurna. Rani liren sakedap maturan engkang aya picarioseun. Den Barnas keukeuh peuteukeun hayang nyarita. Engkang abdi ngahaturkeun nuhun kana kasayan engkang anu tos ngabelaan ka abdi anu diudag-udag ku pasanap. Nuhun engkang namung mugi engkang ngartos sareng nyumponan kana pamundut ti abdi. Abdi teu hayang patepang deui sareng engkang mah margi abdi istri lain sarta tuna pangabisa. Engkang mangga teraskeun sareng juragan Minangsi ulah nguntit-nguntit bae ka abdi upami engkang sieuna teu teras ngantunkeun ka abdi mangga tinggal engkang kapaksa abdi bade notogkeun maneh kana aspal tinggal engkang mangga bade nguji ka abdi engkang teh lamun teu mios ngantunkeun ka abdi nanggal abdi maot notogkeun maneh cek nyirani bari terus nangtung siap sadia arek ngabebetkeun maneh. Rani ulah Rani Den Barnas meningaranjug sarta pok neruskeun di omonganana mangga Rani engkang bade naraskeun ngantunkeun ka Rani tapi tingali ku Rani nya lamun Rani moal nampi diajak ngobrol ku engkang tangtos engkang teh neunggarkeun maneh kana pilar mending oge engkang maot tibatan sareng diantep ku Rani mah
tinggal Rani, cek Den Barnas bari deredad nyiap sado seak eta motor teh kasisi duduk ceger kana taneuh renjul sarta Den Barnas ngajuralit jungkir kulepak nang karak bengkang. Engkang cek Nyirani tepi kanang tung harita teh sarta ningali ka Den Barnas anu bieu katingali ngajuralit tina motor sarta Nyirani teh ribut nitah kusir sangkan eureun ari nu diparentah harita ngeureunkeun sado. Jut Nyirani gura-giru turun tina luhur sado dereg-deg manehna muru ka Den Barnas nu ngagoler gabrug harita dirontok sarta anu kasep di pangku ari gap Nyirani mangku korejat Den Barnas cengkat beri nangkep ka Nyirani tepi ka ti paparakat. Oh Rani adi akang teu sangka geulis ayeuna urang bisa ngahiji tukuna naon akang mah Rani daragrag tina motor naso teh dihaja sangkan Nyai turun tina sado terus nyamperkeun ka akang. Nuhun adi akang nu geulis ceuk Den Barnas bari haben nangkep Nyirani tepi ka teu bisa meta. Engkang lesotkeun abdi Kang nyana-nyana teu kuna naon mah abdi teh moal turun hayo lesotkeun Engkang, jawab Nyirani meuni camerut ambek pedah di bobodo sabab sangkaan tadi mah Den Barnas ngahaja bae hayang paeh tina motor ari pek dieu rahasia yen eta mah bobodoan anu bener ukur alasan sangkan manehna nyamperkeun. Oh Rani nah mana kejam-kejam teuing kadulur teh rek ka mana Rani meuni keukeuh hayang dilesotkeun ku Engkang. Itu tuh Engkang ongkos delman teu acan dibayar lesotkeun Engkang nah mani pageuh-pageuh teuing nyekelan ka abdi teh. Oh Rani tangtu Engkang nyekelan teh pageuh pisan sabab Engkang alim pisah deui sareng Rani dulur Engkang. Rani geura janji ka Engkang atuh ngarah engke dilesotkeun rek ngantunkeun deui ka Engkang teh atawa moal tangtos Engkang abdi ngantunkeun margi abdi mah sanes dulur Engkang sanes kabogoh Engkang sanes Engkang mah parantos kagungan juragan Winangsih ayeuna mah ceuk Nyirani meuni ngadeg-deg nyarita kituna teh. Rani memang ayeuna mah Engkang teh bogoh kaneng Winangsih ayeuna Rani bogoh so teh mangkukna mah henteu sareng kumaha ari Rani doa lamun Engkang menangkeun juragan Winangsih mangga Rani dulur akang geura ngajawab doa lamun Engkang menangkeun juragan Winangsih. Ceuk Den Barnas bari netep kawas nu nyaa pisan ka Nyirani teh eukeur mah nya manehna nyaa. Barang ditanya kitu mah Nyirani henteu nembalan hatena asa dikeset teu beda disosoek sarta panon teu karasa ngarembeng ku Cipanon barang manehna ngiceup teh curucun Cipanon bijil ngalain bereh mapai pipi atau Den Barnas hawatos Nyirani gancang dibedol ku manehna teh ditangkep diadekeun kana dada nangkepna teh pageuh pisan. Engkang ulah nangkep ka abdi Engkang sareng ulah naros ka abdi namung sing percanten bae abdi teh nyaah ka Engkang sareng abdi ngadoakeun sangkan Engkang mendakan kagumbiraan peperiheun abdi sedih Engkang atuh Engkang mah masing gumbira, jawab Nyirani bari ngalesotkeun leungeun Den Barnas sarta manehna ngaru. Neng bade lireun di dieu bae ieu teh ongkosna atuh bapa seueur keneh bujangeun ceuk kusir anu tita tadi nungguan nu silih rangkul padahal lain silih rangkul anu sabenerna mah ngan Den Barnasna bae anu nanangkep teh. Sabaraha Pak? Mangga bae tong asa-asa sebatkeun, jawab Den Barnas semundu bunga ari kusir gancang ngajawab ti ongkoseunana. Atuh ari geus dibejaan mah sok ku Den Barnas dibayar malah leuwih mayarna teh lantaran henteu daek dipulangan. Sanggeus dibayar ongkosna leos kusir teh ngaleos serta unggah kana sado terus dipajukeun deui. Samemeh sadona maju eta kusir teh ngareret bati manggut ngajak imut lantaran bieu ongkosna kacida pisan gedena. Numatak manehna bunga sarta ngadoakeun pisan sangkan eta dua jalma ditangtayungan ku Gusti sing manggihan kamuliaan. Rani ti subuh-subuh Engkang parantos mios bade nyusulan ka Rani bade milarian Rani. Nuhun Nyai ayeuna kapendak
Den Barnas nyariosna eureun heula di selangku nangtung menerkeun heula motorna anu ngagoler keun salsa bae ceuk pikiranana teh. Engkang ceuk Nyirani bari nuturkeun anu ngaleos nyekelan motor barang eta motor geus di standar kakara Nyirani neruskeun deui omongna. Upami engkang bade nikah ka Juragan Winangsi abdi doa mangga engkang teraskeun namung abdi aya panuhun ka engkang teh. Kahiji ulah ngengkeun dulur ka abdi teh margi abdi moal daek ditikah ku Juragan Suryaman samang-samang saengkang masih kumelendang. Tah kumargi eta ulah nyebut dulur atuh nya engkang ka abdi teh da moal katalian ku Juragan Suryaman abdi mah numawi jalana teu aya deui iwal ti mangga gara mulih engkang abdi mah hoyong sorangan ulah aya nu maturan sabab sakali boga kabogoh gagal abdi mah alim gaduh 2 kali ceuk Nyirani bari ngalimba sarta cipanona ngarambang. Leres Rani teh alim diangkeun dulur ku engkang. Alim engkang ceuk nu ditanya gancangna keur ngajawabna teh. Mangga Rani ari kitu mah tapi terus terang bae nya Rani engkang ka dieu teh neangan Rani sarta hayang ngadongeng ka Nyai anu sabenerna. Dongeng matak sedih Nyai matak nyelakit kana ati. Nalangsa engkang teh Nyai ari ras ningal ka dinya mah Den Barnas bari teu pupuguh cipanona ngararembang. Ningali polah Den Barnas anu teu pupuguh kitu Nyirani heraneun pisan atuh gancang manehna teh harita nanyakeun deui bari melong ka Den Barnas. Oh, janten engkang teh hoyong ngadongeng pangmilari ka abdi teh. Mangga atuh engkang gara dongengkeun mungpeung abdi aya di dieu. Leres Rani. Namung engkang beuki sedih bae sanggeus Nyai alim di aku adi teh. Engkang mah rek tetep bae Rani. Daek teu daek oge rek ngaku adi. Lantaran kieu dongengna teh ceuk Den Barnas bari teu kawawa cipanona ngararembang sarta curucud mapai pipina atuh gek Den Barnas calik dina taneuh nuju kutan nya kitu deui Nyirani oge gek deui caket Den Barnas manehna pahareup-hareup sarta saling deuleu beungeut. Mangga engkang gara dongengkeun abdi hoyong ngupingkeun jawab Nyirani siga nu panasaran jeung heran deui ayeuna mah make aya rasa aringgis alah batan maut hinis rek ngadenge dongeng teh. Sabab budina Den Barnas anu biasana tarajuuh ku cipanon ari harita katinggal rembay. Nyai akang dongkap teh subuh sabadana tarung jeung pasanap teh sarta harita terus wangsul ka Jakarta dijajabkeun ku mobilna anu Winangsi. Tapi ya Allah anu kawasa barang engkang ngetrokan pantau teh breh ningali Mang Aleh paman Nyai atuh engkang teh ngarenjag. Tapi anu paling sedih seumur hirup engkang ningali haji anu neuteup bae ka engkang sarta anjeuna sering ngareretan potret engkang nuju alit waktos ditungtun ku Pun Biang. Rani ratu engkang teh sarta hate engkang kakara harita make leuleus asa kapupul bayu. Engkang kapaksa nguat-nguat maneh Rani lantaran hayang nyaho nu sabenerna bade aya naon eta mama haji teh sarta namina nyebatkeun Haji Gapur nuju milarian Rani anu anjeuna nyebatkeun Rani teh putrana sarta Mang Aleh bujangna. Tah kitu Rani dongeng anu ngawitan teh janten Rani teh masih kagungan keneh Rama sarta Rama Rani aya di engkang. Rani rek ngantunkeun ka engkang ayeuna teh nah teu hayang tepung sareng tuang Rama teh Den Barnas bari neuteup ka Nyirani. Ngadenge eta kecap teh gebeg Nyirani ngaranjug sarta neuteup ka Den Barnas anu melong ka manehna. Ari cipanon Den Barnas harita masih nyurucud atuh Nyirani teu kuat segrup pipilueun ceurik sarta manehna calangap hayangeun ngomong henteu pok. Tapi sanajan eungap ge maksakeun maneh nyarita. Engkang abdi gaduh bapa cenah nya Rani. Bapa Nyai teh nya dirorompok engkang. Teu sangka Rani engkang oge ngaraos bingah jeung sedih. Nuhun Rani engkang muji nuhun ka Gusti Nu Maha Suci. Rani gaduh keneh bapa anu kumelendang di alam dunya sarta gaduh dulur deui geuning teu pahatu lalis Nyai teh jawab Den Barnas dumareda. Kumaha ari Pun Biang aya keneh engkang? Nyirani dumareda.
tos pupus di Makkah saur nama nuju ngajalankeun rukun Islam anu kalima. Tah didinya tuang rama teh amprud-amprudanana mergi sieun ditaroskeun kurani, sieun ditaroskeun ka mana tuang ibu. Barang diwartoskeun kitu nyirani mani melangak tina bakat ning kubungah curucud cipanona biji lengalembereh mapai pipi sok sanajan disusutan tapi henteu boleh ngucur sarta ngingha kawas budak tina bakat ngingku atoh ret nyirani teh ngareret ka Den Barnas nu keur neuteup. Engkang abdi tadi nama kalintang nyerina hate teh jalaran ku engkang di api lain, ku engkang kacintaan ka abdi ka engkang dipiceun kitu bae sarta disampakeun ku winang sih perih engkang abdi teh sarta abdi tetap mika cinta namun anu tadina abdi hayang ngamumule ka engkang teh henteu cios da engkang na milih winang sih tibatan milih ka abdi. Tapi abdi kalintang bingah na engkang nguping wartos pun bapa aya keneh atuh anu tadina bade ngurus ka engkang teh ayeuna mah bade digentos ku ngamumule ka pun bapa. Namun masih sedih abdi teh engkang margi abdi moal gaduh salaki ari sanes ka engkang mah jawab nyirani beri segrup cerik di ngading diwet kawas budak. Rani adi akang tos ulah nangis nyai sanes mika cinta ka juragan Suryaman nyai teh tek teruskeun Rani akang doa lahir batin dunia akhirat sarta tangtos bapa urang doaan sing percanten ka akang nyai. Bapa urang saha bapa urang teh engkang ceuk nyirani bari cangkat sarta neuteup ka Den Barnas. Mama Haji Gapur anjeunna teh Ramarani sareng ramana Rana nalangsa dongengna teh Rani Den Barnas dumareda. Kang Rana saha anjeunna teh engkang jawab nyirani beuki panasaran bae hayang geura nyahoun nu sabenerna. Rana teh engkang nyai nya ieu lanceuk Rani teh engkang duh deudeuh teuing adi akang yap ka dieu Rani ieu engkang lanceuk nyai teh nya engkang anu disebut Jang Rana. Den Barnas bakat tingku teu kawawa gabrug ngarangkul deui sarta segruk cerik kawas budak tepi ka alak-alakan ngadenge eta beja teh gawur nyirani ngagero tina bakat ningku atoh sarta cerik ngading diwut beri nangkep ka Den Barnas sanggeus maranehna lalar kakara nyirani nanya kieu pok-pokana teh beri cengkat sarta neuteup. Kumaha Kang dongengna teh kieu Rani jawab Den Barnas bari derek ngadongengkeun ka nyaho manehanana beja ti ramana teh sarta ngadongengkeunana ancad henteu gurung gusuh ngarah ku Rani ka harati. Barang nu ngadongeng tamat nyirani henteu kawawa harita ngarangkul deui bari cerik ngabangingik sasambatna mata kuatir melas melis jeung ngalengis kieu pok-pokanana teh anu ngupingkeun ngalimba. Teu sangka teuing engkang kutan urang adi lanceuk sanaos benten ibu ge urang teh masih sagetih kokocoran bapa urang anu ngampleng teu papanggih. Teu sangka urang teu nyangka bakal tepung lawung deui dikersakeun kudu ngatur urang ayeuna tos teras urang ayeuna tos terang ka anu jadi wiwitan sarta ayeuna teh aya ngantos-ngantos diri abdi sarta anjeunna teh aya ngantos-ngantos diri abdi. Sumangga engkang sumangga ieu abdi sejak nyembah kalanceuk abdi pribadi. Duh engkang abdi hapunten sareng abdi sumalindung mugi-mugi diri abdi ku engkang ditangtayungan. Najan abdi hiji istri katambih bodo balilu tapi abdi adi engkang atuh omat bae engkang abdi teh kedah diaping. Abdi bingah liwat saking ayeuna bet ngadak-ngadak gaduh lanceuk tur lalaki pikeun abdi sumalindung ti jalmi nu hiri dengki. Engkang ieu sim abdi nyanggakeun sembah pangabakti mugi ku engkang ditampi ceuk nyirani beri segruk cerik deui sarta bro manehna nyuuh nyuman suku Den Barnas. Den Barnas tepi karembay teu kuat nahan cipanon anu nyuuh diusapan tina bakat tingku deudeuh sarta terus dicangkatkeun bari ditatap diusap ditetep ditelak-telak sarta pok nyerita kieu. Deudeuh teuing adi akang
Megeus Nyai, ulah cerik. Pang akang nyusul-nyusul ge lantarannya ka adi. Anu ku akang kailang yen Nyai keur prihatin, liuk dengan liuk lain teu aya nu nyarambat. Nu matak akang teh rusuh hayang gara-gara tepung, hayang gancang ngawartosan. Yen Nyai teh boga bapa sarta boga keneh lanceuk anu bakal bela pati. Akang teh meuni bungangang ningali adi walagri, henteu aya naon-naon anu tumiba ka Nyai, sarta ayeuna geus nyanding di hareupeun akang pisan. Atuh akang asa agul sabab jadi boga adi keur bager katambah geulis. Nu matak atos tong nangis ayeuna mah aya akang, malah tibatan nangis mah anggur urang buru-buru nepungan nu jadi bapa anu ayeuna ngantosan. Lah lih mata kuatir keur mah anjeunna sepuh katambah emut ka urang milari salira Nyai nu lamina taun-taun. Tangtu bae geus sono meureun palayeun patepang. Hayu Nyai urang mios deui hawatos ku bapa urang. Den Barnas bari haben bae ngusapan buuk adina lir ngusapan budak leutik. Atuh gancang nyirani teh harita ngajawab deui soantena dumareuda. Engkang, abdi nu tadi bingung cuklek leuweung cuklek lamping teu gaduh indung bapa. Tapi ayeuna ngadadak geuning anu teu aya teh katerangan ti engkang mah ukur pun biang nu maot. Dapun bapa masih aya, malah masih gaduh lanceuk sipatna nya engkang pisan. Kumargi abdi tos terang yen engkang teh lanceuk abdi. Atuh tangtos kanggo abdi sejan numutkeun ka engkang upami pamundut engkang abdi kedah ka Jakarta. Tangtos bae abdi ngiring moal nandu ka salira. Margi pitua sepuh teh nya kudu ngahormat lanceuk sabab gagantina kolot. Mangga engkang abdi ngiringan, jawab Nyirani bari dumareuda teh jung manehna cengkat kawas hayang geura indit. Hayu Rani, kabeneran engkang milarian Nyai teh make motor. Atuh gampil pisan ayeuna teh urang wangsul kana motor. Den Barnas bari terus ngahirupan mesin motorna geus hirup celak ditumpakan bari pok nyarita kieu. Rani, celak atuh ngabonceng Nyai. Den Barnas bari imut ngagelenyu ari anu dititahna harita henteu talangke celak manehna oge tumpak. Sigana teh henteu ragab ari diuk geus merenah deded motorna maju. Suat sewot gancang pisan tarikna nandingan walik. Den Barnas bungaheun pisan ngaboncengkeun ka Rani teh manehna tepi kareueus agulna kaliwat saking asa kaparengan pisan boga adi teh bet geulis sarta kacida bageurna. Atuh henteu matak heran dina bakat ning kubunga hayang geura-geura datang tepung sinareng ramana. Atuh waktu harita teh ngajalankeunana motor ibarat nu balap bae ngadiusna gancang pisan. Keur mah jalan kaler teh rada beda jeung jalan ka puncak. Keur rata katambah lempeng sarta kurang kendaraan. Atuh angin nu nebak tarikna kaliwat saking malah Nyirani ge peureum tina bakat ning ku peures. Engkang, peures kana beungeut teh engkang, lawenkeun atuh, ceuk Nyirani ngagorowok matak dedengeun pisan. Peureum bae Nyai. Sareng nyusup tukangan engkang geura ulah ningali ka hareup atuh, jawab Den Barnas bakat ning ku hayang gancang tibatan jeung dikendoran kalah beuki gancang bae. Atuh ngan ukur jam-jaman harita geus di Jakarta sarta kaparengan pisan poe teh geus mengok ngulon keur meujeuhna panas nyongkab hareudah ngoprot ku kesang drem motorna Den Barnas teh harita mah dipengkolkeun sup ka jero pakarangan sarta reg di dinya eureun. Rani geura turun sok atuh, ceuk Den Barnas munu deudeuh pisan. Gancang Nyirani teh turun sarta neuteup eta gedong anu kacida alusna mentereng mata kabita. Ari jut manehna turun nya kitu deui Den Barnas bray panto gedong teh muka breh aya winangsih ngadeg sarta muru ka Nyirani. Rani cenah gabrug winangsih ngarontok Nyirani teh ditatangkep sarta Nyirani ge cerik tina bakat ningku sedih manehna henteu keheuleun. Da ajeuna mah geus nyaho yen Den Barnas teh lanceukna atuh kacida atohna aya winangsih di dinya. Juragan, oh hapunten abdi teh gan, ceuk Nyirani dumareuda
bari nyengkatkeun Winangsih anu biotas ngarangkul. Nyai, ulah nyebut juragan ayeuna mah. Margi Rani teh lain babu ece, lain pagawe ece. Rani, tapi adi ece. Yap ka jero, adi ece ce. Ceuk Neng Winangsih dumareda bari nungtun ka Nyi Rani. Sarta Den Barnas nuturkeun paromana alum nguyung. Sup Neng Winangsih jeung Rani harita ka jero gedong ku Den Barnas dituturkeun anu gareulis ditetep. Hate Den Barnas ngalas ari ras ku nasib diri jeung ras ingat ka Nyi Rani anu teu kasangka pisan horeng manehna adina teu kacipta ti anggalna. Engkang, tuang Rama teh nuju ngarempal di pakarangan pungkur, nuju nariis panginten. Bujang bae ka ditu engkang, ceuk Winangsih bari malih ka tukang ngareret ka Den Barnas. Ah, bujang ka ditu bae Winangsih, ngarah teu hareudang teuing, sareng jongjon gara ari di pangkara mah. Jawab Den Barnas ngajawabna gancang nakara. Ari dijawab kitu mah Neng Winangsih ukur imut sarta neruskeun lempangna. Barang jol datang ka tukang, breh di dinya aya jalmi sadayana atos sepuh. Ku Nyi Rani katingali anu wawuh teh Mang Ale, tapi barang ret ngareret aya nu diketuk bodas, seblak Nyi Rani sumeblak. Teu pupuguh ceurik bari ngajanteng ningalikeun kanu neuteup ka manehna. Rani, mama eta teh Nyai, Bapak urang, ceuk Den Barnas bari ngembang ku Cipanon lantaran ngarasa sedih sarta nunjuk karamana anu nganggo ketu bodas. Barang ngadenge kitu teh henteu antap warah deui deregdeg Nyi Rani muru gabrug harita ngarangkul kana sampean Ramana. Nyi Rani mani ngagoak, nyebut mama tarik pisan sarta manehna ngaguk-guk cerikna teu bisa nahan. Atuh Ramana ngalimba, Cipanona ngararembeng bari ngusapan putrana pok anjeuna sasawuran. Waktosna kabujeng see pamiarsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.